Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ya'lamuka wa yatadallal alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, bahagia ada? Can waktunya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrat dan iradat Allah kita semua bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dan jaga. Salawat wa salamna, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada hamba Allah yang paling mulia derajatnya, paling tinggi akhlaknya, paling terpuji orangnya, paling sayang kesesamanya, tutur lembut katanya, paling mantap orang yang tercontoh dirinya. Siapakah dia? Seorang pewaris Nabi yang menyiarkan agama Islam dengan penuh perjuangan. Nabiyul Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita menaruh harapan besar semoga kita selaku umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, telah banyak kita saksikan, guys, dengarkan. Telah banyak kita saksikan bahwa begitu banyak kejadian-kejadian yang menimpa di masa sekarang, terutama di bulan Januari, awal mula, pertengahan dan awal mula tahun baru diawali dengan banjir. Terus aya kasus noni satu, aya kasus noni gaita di Inggris, anu kita melakukan sodomi sebanyak 180 orang, nanti salah mah dari data penyaksian kemarin cepeja bisa aya videona aya filmna sekitar sabaraha loba lah itu kayak kana wayangna si penasaran. Itu kejadian-kejadian yang menimpa sekarang bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan. Allah teu ujug-ujug mere eta musibah mangsa banjir, berencana gunung bitu tanpa aya sebab. Ayana eta musibah pasti ayana nu honda.
semua bencana, banjir, longsor, gunung meletus, eta Allah. Jalama moal aya misalnya sugan ku kepala sekolah tadi sok sia banjir. Hantu jalama moal aya nu bisa. Ku insinyur sekalipun sugan eta ginong gunung meletus di kompak gocis itu kami turun dengan banyak. Kan ke aya lagi pae eta insinyur nata. Tidak ada. Mengapa Allah demikian? Karena pelaku kita selaku umat yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya gampang. Ajril digaplok ku kesiswaan. Ajril cerik. Nah, ajril cerik digaplok ku kesiswaan. Nah, dan sakeun androk awewe wajar. Anu ngonang cabokan si Ajril. Naon sababna geus ngingsakeun androk awewe anu nyabok saha? Kesiswaan wajar teh. Begitupun Allah mengatakan Allah mendatangkan bencana banjir, Allah mendatangkan bencana gunung meletus, eta kana ku urang diundang aya bencana. Syekh Syarif Hidayatullah dina riungan sabda kieu kasantrina nyarios di mana Indonesia sudah tertanam bibit-bibit yang akan menjadikan Indonesia tidak heureun di bencana ini. Tidak akan berhenti di bencana. Kumaha Indonesia teh? Bahwa Indonesia tidak akan berhentinya diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu santrinya bertanya, "Ya Syekh, lalu siapakah orang yang mengundang bencana itu?" Syekh Syarif Hidayatullah menjawab, "Di mana jalma-jalma di Indonesia geus loba nu sombong ka Allah Subhanahu wa taala." Loba ayeuna nu sombong ka Allah loba? Mana di antara Allah geus ngalanturkeun sirah urang bisa ngalieu ka kiri ka kenca ka katuh ka handap ka luhur pikeun sujud pikeun ibadah pikeun zikir ka Allah, tapi loba jalma nu teu kuat dan pikeun zikir pikeun ngalaksanakeun sujud eta loba. Bukti, belum bukti. Waktu sholat ba'diyah kuduna nangtung teu kudu dikomando. Sabab urang geus mengerti, ieu mah karek pajajar nangtung, pajajar kudu SPSSSSSG. Naon SPSG teh? Sosorongot mupolotok sentang-sentang sorot gablok karek nangtung. Nangtung wae. Jadi kitu mah teu nangtung teu mikir. Padahal mah kitu. Loba nu kuat ngangkat barbel 100 kilo, ngangkat beras 2 karung, tapi tak kuat jelema ngangkat leungeunna teu moal naon, bari ngangkat dan kudu ngacapkeun lapan Allahu Akbar soba. Loba mata katong aneh Allah ngirimkeun bencana banjir ka Jakarta. Sah cenah di Ciawi mah asa pijajaeun banjir cek saha. Cek Allah waktu banjir harita kene teu kudu jero-jero. Aya nu orang kira jangkung. Aya teh. Nu orang kuranteng aya. Mun dikira jangkung eta banjir tong jero-jero jerona samuncangeun we. Ka Ciawi jerona sakumaha? Sok pikir. Dikira jangkung banjir jerona sangat menguncangeun ka Ciawi bayangkeun sakumaha? Teu mustahil eta jadi Allah mah bisa. Tah kitu. Padahal sok boga dosa kira jangkung teh ge bisi ngadoa ya Allah kira jangkung sing banjir bayar Ciawi aja kalah. Jadi lautan punya. Gitu. Terus naon deui ya Syekh? Nu dapat mendatangkan bencana di mana awewe nu ngaku iman tapi hilang maruahna. Naon maruah teh? Leungit ka era. Loba ayeuna. Aku mah asa alus tiung kan heueuh celana kan street. Pakai celana nu digaleupet tiang bentuk ping-ping tinggal kana bujur. Asa nu heueuh numpak di JB make celana anu mercet teh apa namanya? Make legging. Jangan alus. Heueuh alus. Siapa?
pan etale jengke bisi di mana tornado asup kana jorok. Eta. Ieu mah make tiung anu kayak kana bom handap mun nyita. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat herana make calana Pokoknya ieu teh make calana adina merecet parawanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna lamun marake calana nanu akina dengan celana dengan kolor, oh deh pakai kuncuna bangsa itu pahlawan tuh. ngomong yuk wajar cenah model gaul nyin erot diukur Body. wajar cenah model gaul nyin erot diukur makin apa luhur daya katempo bocor bener bah bocor diketek tenging palebah anu hidung ikutan artis yo awewe hei artis mah ya pecah duit ojo heran palebah mana nih jabah hidung gentel suka kayak tato hampur tiga orang yang minum dulu kabita dengkel gece tanya laki kabita mereka bujur anu gentel suka tato ete hampur tinggal hampur ayo eta geus eureun ulah kitu tutup orang besok hayang kalem mula laki lalaki mah kudu jujur marasa dengan kitu jujur resep siapa jujur resep tuh resep manusiawi jangan naon tidak akan menyalahkan tapi ingat benar-benar jangan salahkan kepada Allah ketika Allah menurunkan azab salahkanlah diri anda sendiri kenapa anda berbuat dosa secara terang-terangan padahal kata Nabi kullu ummati ini hati nawai dosa umatku akan aku ampuni dosa umatku masih bisa diampunkan tapi tidak dosa orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan eta teh muka orang di dieu mah ditarutung make tiung geus ka imah di jalan di muka tiung apa-apaan itu Allah telah memberikan kemuliaan kepada dirimu hai perempuan tapi jangan kemuliaan itu kamu kotori oleh diri kamu sendiri jaga dengan baik-baik kemuliaan itu oleh dirimu sendiri seperti itu Bola ngerengap. Hadirin rahimakumullah. Ieu hate ieu tinggalin. Ieu hate. Ya maksudnya dijawab baju baru jalan hate. Hate teh sabenerna mah tempat berebutna jin, setan, jeung malaikat. Amun urang hayang apa siapa yang banyak bersemayam di dalam hati, lihat saja perilaku dan perkataannya. Jikalau perilaku dan perkataannya selaras dengan kitab suci, perilakunya cenderung kepada akhlak Nabi, maka yang banyak bersemayam di dalam hati itu adalah malaikat. Tapi jikalau sebaliknya, jikalau perilaku dan perkataannya tidak selaras dengan kitab suci, alias bertolak belakang dengan perilaku Nabi, maka yang ada di dalam hatinya itu adalah setan. Kalau mau mencari musuh jangan jauh-jauh, bahwa musuh yang sebenarnya itu adalah di dalam diri sendiri. Ingat ayat di jero wak sorangan. Makanya jangan berharap kita mendapatkan indahnya kebersamaan. Bersama itu harus indah dong. Bersama itu harusnya indah, benar. Tapi jangan harap Anda mendapatkan indahnya kebersamaan jikalau Anda tidak bisa memerangi musuh yang ada di dalam diri Anda sendiri.
Panginten di pas pakesepuhan parantos. Saya simkuring na sebagai undangan lah gitu. Yang meureun kudu nurut wae sakitu pamudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Segala kesalahan ti kebodohan simkuring, segala kebenaran eta Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kebenaran. Hada min fadli Rabbi ya Allah. Semua ini adalah titipan dan karunia-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.